Matak di mana-mana urang rek ngadengekeun tina YouTube teu kudu urangna kudu kenal ieu sareretan mah Wahabi teh jiga urang jiga NU jeung Wahabi mah atuh dah garalak dina ngomongna jiga nu heuh we jejelek heran lamun nyebutkeun haram teh bari jiga nu nya we gitu. Sareretan mah jiga NU matak loba NU teu loba Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi ngadengekeun nama ceramah Wahabi naon sabab manehna teu sadar yen anu didengekeun teh eta teh Wahabi naon bodoh oge teu boga guru matak di mana-mana hayang salamet mah wayahna kudu boga guru teu man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitanu teu boga guruna setan keur kamari eta aya ngobrol abdi teh ayeuna teh lalajangan cenah lalajangan eta cenah nya teu terang gitu begitu kawin jeung hiji awe itu nya sidik teh apal teh teu padahal mah nya seperti urang kieu ngan sehari-harina sok ngadengekeun tina YouTube teh basalamah teh sareretan mah atuh da jiga NU we loba Wahabi teh lain kakara ayeuna tiba baheula ti zaman baheula Wahabi teh itu ngan ayeuna mah gancang ngaremetna teh karena aya medsos manehna boga TV na boga YouTube na boga sagala na radio na sagala mata kumaha menyebarna teh gancang pisan da aya medsos aya keur baheula hese anu boga TV teh wah beunghar atuh ayeuna mah wah loba TV teh nya di Bandung wae kumaha wah loba kade jadi keur urang nu awam tong asal ngadenge tina YouTube teu meunang bahaya keun bae teu da ieu mah langsung dipulgarkeun teh keun bae bisi ente teu boga pikiran basalamah teh seperti urang lain Wahabi teh bisi awas saeutik dicuci otak urang bahaya nu leuwih bahaya engke di mana-mana geus ngaruksakeun akidah teh nyata ilmu tauhid teh bahaya hancur tong didengekeun walaupun wadah da hadis-hadis kana maneh teh ya kudu apik urang narima hadis teh ulah asal ti jelema kudu puguh sanadna puguh guru wah da Quran mah eta keneh eta nu bodoh teh kitu kalakah ngalawan berarti eta teh geus kacuci otakna di mana-mana urang upam tong didengekeun ajengan eta keun bae da Quran mah eta keneh hadis mah eta wah berarti manehna geus kacuci moal bener tah moal bener